Abdi bade ngadongeng kabayan hese move on. Dina hiji poe kabayan jeung Nyi Iteung pasea gara-gara kabayana boga kabogoh deui. Nyi Iteung nyeri hate. Nyi Iteung geus boga niat bade mutuskeun kabayan. Kabayan teu rela pisah jeung Nyi Iteung. Nyi Iteung keukeuh pisan hayang mutuskeun kabayan. Da geus nyeri hate teh. Kabayan, Iteung teh nyeri hate kang kabayan kitu teh. Kabayan teu cukup gaduh Iteung. Kurang naon Iteung teh Kang? Kurang naon? Iteung teh nyeri hate kang kabayan. Pokona mah Iteung teh hoyong putus sareng akang kabayan titik. Tapi teu kabayan ceurik bari lih-lihan. Teu lila tos ganti taun, Iteung tos bobogohan jeung nu sejen. Tapi teu awet da Iteung masih keneh bogoh ka kabayan. Kabayan embung ele, kabayan oge sarua boga kabogoh, tapi sarua teu awet da hese move on ti Nyi Iteung. Hiji poe Iteung gaduh kabogoh ngaranna Raden. Eta nu nami Raden kacida kasepna ngelehkeun kabayan. Raden Iteung teh bogoh ka Raden teh kusabab Iteung hese move on ti kabayan. Emang sih lila kalilaan mah Iteung teh jadi bogoh pisan ka Raden teh. Kusabab Iteung hese move on ti kabayan. Emang lain jodona meureunang akhirna Raden ninggalkeun Iteung teu aya sababna naon, teu ninggalkeun pesanna naon. Apal-apal ngaleungit we jiga jurig. Iteung ceurik di handapeun tangkal cau. Teu lila kabayan datang terus ngomong. Teung da ai jodoh mah moal ka mana? Iteung ruas di tukangeuna aya nu ngomong. Kang kabayan ditemal ku Iteung. Teung akang hese move on ti Iteung. Sami Kang Iteung oge sami. Teung hampura nya akang tos nganyenyeri Iteung. Akhirna Iteung jeung kabayan akur deui sahirup sapaehna Iteung jeung kabayan. Jadi intina dina ieu dongeng teh mun jodoh mah moal ka mana pasti panggih deui. Sakitu nu dipika hatur nuhun.